matak nu ngaran ilmu teh naon atuh ilmu teh? Kahiji ilmu teh kudu cicing dina jasad, kadua ilmu kudu cicing dina hate, katilu ilmu kudu cicing dina rasa, kaopat ilmu kudu cicing dina wujud. Jadi hiji ilmu teh cicing na jasad, dua na hate, tilu na rasa, kaopat dina wujud. Jadi lamun ilmu karek cicing dina jasad eta mah karek ngapalkeun. Lamun ilmu geus cicing dina hate maka urang bakal ngarasakeun. Lamun ilmu geus cicing dina rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang. Matak jelema nu boga ilmu pagawean ngahina batur, tah eta teh ilmu teh karek apal can apal kana amal. Cek ibu cita-cita hayang boga ilmu, tanya awak kira-kira lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak ibu sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur sakola luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu sakapeung ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung hatena. Da ari ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Di mana eta ilmu cahaya? Mun bibir tara ngocobrot ngomongkeun batur, lamun ceuli tara resep kana gosip, lamun panon tara pepelotot, ngalengkah kana bener, hate nyacas bodas. Tah ilmu teh katempo cahayana. Ieu mah baroga ilmu tapi pas saya anger di mana ilmuna. Alah arungeuk euy. Tuh sabab ilmu mah al ilmu nur, ilmu cahaya. Di mana cahayana? Kolbun salimun, dina hate nu bersih. Matak jelema mah dina pangaosan lain kudu tiung nu saragam, baju nu saragam, tah hate sing saragam. Tiung saragam, baju saragam keur nahaon lamun hate teu saragam. Jeung lamun pangajian karena saragam salaki nu jadi musuh. Senin kudu bodas pan nganyuk bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok. Haben nemelian baju. Matak jawabanana ilmu teh di mana cicingna? Kolbun salimun, dina hate nu bersih. Jelema boga ilmu alus hate tawado, jelema boga ilmu goreng hate sombong. Jelema beunghar alus hate bageur, jelema beunghar goreng hate kumed. Karek boga kongkorong 5 gram ge kuat lempang jiga 5 kilo. Dongko sagala teh dipamer-pamer we. Sidik batur can boga imah dereg-deg ngadongengkeun imah, batur teu boga motor dar ngomongkeun motor, batur teu boga kongkorong caritakeun ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki. Kumaha cek batur? Kumaha sia. Lamun jelema beunghar alus hate maka beunghar bakal nyaho kana gawe. Lamun jelema beunghar goreng hate moal apal gawena saenggeus boga harta. Matak teu saeutik jelema beunghar meunang BLT. Tah eta teh beunghar teu gablek gawe. Tuh pan lumayan nu beunghar meunang BLT mah juga sindiran hayang balik ka ditu teh. Gedong boga, sawah boga, mobil boga, motor boga, meunang BLT asa teu hideng. Lamun bener rumah saurang beunghar ka Allah minta beunghar, tuluy ku Allah dibere beunghar, tuluy menang BLT. Ari ka Allah minta beunghar hareupeun kades ngaku sangsara, pan lieur teh. Lamun jelema bener ngaraku beunghar menang BLT tolak, hampura des moal narima BLT, tuh loba miskin loba yatim pangmikeunkeun we ka dinya, ta eta disebut beunghar nu sabenerna. Bari eueuh nu kitu teh. Matak jelema beunghar kade kudu alus hate. Lamun jelema beunghar goreng hate hampura apa? Aya bantuan keur nu miskin ngaku jelema miskin, aya bantuan pedagang kecil ngaku pedagang kecil. Cing engke magara sok bantuan teh robah keur nu gelo. Sugan we ngararaku jadi nu gelo atuh. Urang teh kudu sadar hirup. Matak jelema beunghar alus hate bakal miskin ditulungan, nu susah bakal ditalang, nu bingung bakal ditulung. Sabab harta cicing di jelema nu alus hate. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, punten beuki loba hartana beuki adigung dina hirupna. Pon kitu deui ilmu sarua, ilmu ge cicing di jelema nu alus hate, beuki tawado hirupna teh Pak. Katempo cahayana teh ka yatimnya ka miskin mela, kanu butuh teu oleh nulung jeung sasama tara silihina. Mung papaseaan teh leuwih hade dituding batur daripada urang kudu nuding batur, leuwih hade urang disalahkeun daripada urang nu nyalahkeun. Tah eta ilmu bijil cahayana, bener? Matak nu kudu dirobah lamun hayang narima ilmu, punten lain awakna, tah robah mah eusi hatena.
tak ieu ge tiung sok atuh bareng jeung ilmu hate ari meuli tiung mah da aya tokona ngan ari ibu ditiung naon nutupan orat nutupan naon heuh ieu we sirah nu aya dina orat heuh alus tuluykeun ngan wayana hate ge kudu ditiungan pan era ari tiung ngaguyupuk kana gosip beuki tiung badag popolotot ka salaki tiung ngaguyupuk tapi panasan ku milik batur berarti tiungna karek samet niungan sirahna can ditiung geus sirah nu sabenerna. Wow, tempo bapak-bapak bari ngareret ka ibu lebok cenah. Kalem matak cek ilmu kolot ladang ngaji naon ladang ngaji pek bisi di dieu aya santri ribuan kitab baca hadis baca Quran ge baca ngan tanya hate ribuan kitab dibaca Quran dibaca ari hate geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur berarti ilmu teu matak ngarobah dirina boro-boro ngarobah baturna. Matak tina ilmu teh lain kudu poporongos ka batur popolotot tah polototan mah awak sorangan geus cocok acan kalakuan jeung ilmu sorangan. Wow, ulah ai ka batur nitah bager sorangan pedit teu gableg cedok hirup kitu apal pancek agama watasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea atuh lamun kitu ulah ustad make jeung para sea nama sea ke naon tah parebut utak-utak jeung jeceng gitu parebut usoli jeung tu usoli gitu matak naon lamun hirup silih ajenan lamun bener urang apal ilmu. Islam dibangun ku sifat rahmatan lil alamin jadi rahmat keur saantero alam boro-boro papada manusia hampura umat Islam mah ka kafir sekalipun nyaah secara duniawi tapi urusan akhirat mah dipotong ka anjing oge umat Islam mah nyaah mana bukti pan aya hadis Nabi Muhammad ngariung jeung para sahabat Nabi nyaritakeun aya pelacur asup ka surga. Sahabat tumanya ya Rasul piraku teuing pelacur asup ka surga nyaan palebah mana maka jeung pelacur asup ka surga balik jadi pelacur panggih jeung anjing nu kehausan selopna diasupkeun kana cai dilelepan eta cai kana anjing ceuk Nabi pisurgaeun tuh pelacur sekalipun loba dosa jeung doraka nulungan anjing bisa robah jadi surga. Ieu mah anjing diendrin so hayam udah bangor atuh tuh malahan mah sahina-hinana anjing ku jelema nu boga ilmu mah bisa jadi madrasah eta anjing kata kuring mah dilemur aya nu miara anjing tara dicarekan nu maraban baturna kudu nyarekan anjing asa haroream kudu pasea jeung anjing malahan aya anjing teh abdi mah sepuh punten lentong ka anjing teh punten we cing teh pun guru sararea nyebut nu gelo ba gelo cenana gerhana teh nah cing nyebut nu gelo maknya anjing guruna paduli teuing naon sababna urang perlu guguru ka anjing heug atuh dibuka sanajis baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur ya lain wel ibu jaga biwir dah kaharti berennya sanajis-najisna anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh punten bu nalika ibu geus ngajadikeun hate tatangga 1 tahun 2 tahun 3 tahun lautan nepi ka beak caina punten kanyeri moal bisa digantian matak manusia mah tong sok silih nyerikeun ku bibir ku tekad ku ucap ku lampah ieu mah aya nu genut ihai awak wa jiga carangka tong kitu tuh sok dek neangan ilmu mah tina naon we tina hayam ge da ibu ge bakal era ku bebengok hayam mah kabeh oge manfaat coba manusia sok pikiran ku ibu hayam buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eukeur aduk atuh tulangna apaan ibu kaum sebelah eta hayam manfaat kabeh coba ibu enjing-enjing endog juk dagangkeun matak manusia tanpa Allah pak hampura rugi bener pak tuh hileud ge jadi madrasah jelema ngewa kana hileud tapi hileud cicing 30 poe muntal dirina bijil jangjang ngaranna kukupu jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu tah ladang ngaji teh kudu kitu mun batur ngewaeun geuleuheun rujiteun cuaeun kudu aya perubahan nu kadul ka masjid jadi bager jadi kukupu graso
anu pedit jadi bager, anu kedul jadi daek, nu goreng kasalaki jadi alus, mata ayahna balik ti dieu teh jadi kukupu. Bubar ti dieu geuwa tangkep salaki ayah. Tak engke cek salaki ditanya kunaon mama kukupu. Apaan kukupu teh tina hileud, jelema keung ku hileud, sieun ku hileud, tapi jalma resep kana kukupu. Tah ladang ngaji teh kudu kitu. Ulah hirup jiga orai. Pan orai mah ganti kulit ngan ngaran anger orai. Pengajian anger jeung tatangga pasya anger jeung dulur teu akur anger, kasalaki popolotot, pedit anger, ngaji naon ceuk? Aduh, beuki kajekoknya tah. Sabab cekolot baheula ngaji teh hiji kudu ngajirimna diri, dua ngajinisna rasa, katilu ngawujudna bentuk. Ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujudna bentuk. Tah eta teh ngaji ngaranna. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ngaji tah. Ngajirim dina diri, bismillah teh kudu ngajirim dina diri urang. Kalayan nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih, nyaahan asihan dedehan, bismillah katempo cahayana dina prilakuna. Ieu mah ari ngomong bismillah ari pedit anger, bismillah nu mana? Bener ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi hirup asa kapuji wae, asa teu maen bibir jeung kalakuan teh. Lebih karek nyeun teu deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Dereg-deg pan ngayakeun santunan anak yatim dipoto. Alhamdulillah parantos santunan bari duit mah nu batur teh. Nu dibikeun 100.000 ai beungeut batur ditagogeun saumur-umur pan ngawibirang. Ibadah mah lain kitu, anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Sumputkeun ibadah mah lain diedeng-edeng. Nyumbang ka masjid 2 juta jumaah teu diumumkeun di amuk DKM asa kos nu teu hideng. DKM umumkeun ti hamba Allah gitu. Dereg-deg ku DKM teh hatur nuhun ka hamba Allah anu parantos nyumbang 2 juta. Dajug nangtung hadirin bisi teu apal abdi hamba Allah teh rada gelo sia. Jadi anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Mana jelemana Pak? Matak ieu nu hadir KBG palsu. Cicing tong jadi hate. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, sesengitan aya kuring kabita demi Allah teu. Kunaon kuring teu kabita? Hampura Pak, nu ditempo ku bapak ieu palsu. Diwedak, di make up, di blush on, sesengitan, coba di imah daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, dikekepan huak-hiak bau keleh. Tah nu aslina mah lain ieu, da ieu mah wajar kaluar ti imah deuk pangaosan, sesengitan jeung segala dipake, coba di imah. Jadi orang teh keur nempokeun ka palsuan. Nu beunghar asli palsu, palsu. Palebah mana nu beunghar palsuna? Boga imah hiji hayang 2 pan sertifikat kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun. Heueuh hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebuul tiap bulan setoran hungkul. Eta melaan kepalsuan nepi ka capek hate. Bener. Ayeuna gerhana asli palsu, palsu. Teuing ustad di dieu mah beureun asli. Ngan urang mah rumah sawe palsu keneh. Palebah mana kuring palsuna ngocobrot jiga nu heueuh, nyaah ka fakir nyaah ka miskin, nulung nu butuh nalang nu susah. Eta mah ceramahna pancan lalajo bageurna. Lamun ibu hayang lalajo aslina naek ka desa urang sae ceramah teh kudu kitu, yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin. Tak ayeuna mah punten we amplop teh moal dibikeun, cing teh naha urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring? Geus tong ngulem-ngulem deui atuh. Saha atuh nu aslina urang teh saha? Sok ari jelema teh kudu wawuh jeung jelemana. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Geus tong hayang lalajo kagorengan batur anggur apalkeun kagorengan sorangan. Geus tong hayang lalajo kasalahan batur geura wawuh kana kasalahan sorangan. Tobat lain keur batur tapi istighfar keur pribadian sorangan. Ieu mau kalakuan batur baong teh galing bibir teh ngocobrot. Asa lieur mangkeluk kitu da. Kade tong deket jeung jelema kitu, bolonyos kitu. Cing ulah kitu. Naha ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, Bu. Matak jelema mah ulah monis pinarakaeun euy si eta mah montong da Bapak teu pernah ngawangkong jeung malaikat teh. Urusan neraka jeung surga lain urusan kuring, lain urusan Bapak, tapi urusan Allah Ta'ala. Matak ulah ngancam ka batur pinarakaeun da urang teu nyaho. Saha nu apal tungtung hirup si eta tobat.
sedangkan Allah sagede dosana ibu sagede dosana kuring aya nu leuwih gede tibatan dosa naon panghampura Allah 50 tahun nyieun kadorakaan sapoe tobat poe isukna maot hampura maot dina kaayaan keur tobat 50 tahun umurna nyieun maksiat sapoe taatna nu sapoe bisa meakeun dosa nu 50 tahun tapi sabalikna ahli ibadah cantang tuh ka surga 50 tahun ibadah sapoe sombong maot keur sombongna kasombongan eta nu matal meakeun kana pahala 50 tahunna weh tah keuna ya ceramah teh nya da maranehanana atuh kitu teh jeung ari dapuran awi teh teu lempeng kabeh sing sadar nu bengkok ge aya matak bapa teh daripada ngajaga keluarga batur jaga mah keluarga sorangan budak batur baong tong diomongkeun ku ibu kade budak urang leuwih baong ti ditu ieu mah budak batur baong majikan budak urang we pang benerna teu nyaho si itu cager tobat beletuk teh budak urang leuwih ata adol kumaha ceuk itu lebok kahartos ieu teh ta eta nu disebut ngaji teh ngajirim nadiri kedua ngaji teh ngajinis narasa di narasa rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang lamun ibu apal kasalahan tatangga tong sok diomong-omong lamun katepi kabejakeun kasih itu jadi piomongeun panjang lalakon hirup naon untungna mun bapak apal kasalahan batur jempe bibir tutupan aibna nah maka jeung kudu nutupan aib batur bapak ge boga aib anu butuh ditutupan ku batur apal karena kesalahan batur tong coba-coba mukakeun kesalahan batur urang oge boga kesalahan ngeunah teu kesalahan urang diomong-omong ku batur henteu urang ge tong ngomong-ngomong kesalahan batur kahartos ieu teh ieu mah lamun batur keur salah teh ye aing nepi ka greget hayang ngabom da ngajinis narasa rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak bubar ngaji teh bakal bager jelema ieu nu hadir lobaan santik lamun sa RW 200 kakak tina santik jadi 200 entik tina sakaka santik 200 entik apa entik beas secangkir 200 cangkir poe jumaah ta ieu masjid badag kieu ulem nu miskin naha ngarah daek jumaahan bubar jumaah bagi ku beas eta ladang ieu tuh barokah ilmu teh Pak nu lapar bakal katalang nu bingung bakal katulung tah ngaji rasa teh eta ce eueuh nya nu kitu deuk nepi ka iraha atuh haben mah kitu ngawujud dina bentuk ladang ngaji teh ngawujud dina bentuk panon tara popolotot ceulik teresep gosip bibir tara ngomongkeun batur ngalengkah tara salah hate tara panasan ta eta ngaji ieu mah ngaji batur nyen gedong nyeri hulu ngaji batur meuli sawah si eta muntaber ngaji batur meuli mobil si eta modar aduh ripuh ngaji gitu mah Pak cing atuh ngaji teh sing asup kana awak sabab cekolot baheula ge hiji ngaji huruf kadua kudu hirup bapak teh ngaji huruf mana ngaji hurufna subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah huruf eta teh Pak tah huruf eta asupkeun kana awak sehingga hate jadi hirup ku naon hirupna ku subhanallah ku alhamdulillah ku Allahu akbar ku la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu minterkeun aing Allah teu nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu ngamampukeun aing Allah jaban saban manusia boga la ilaha illallah moal aya sombong hirupna naha kabehan mutlak nu Allah bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter ge dipinterkeun ya mah karek boga ilmu sacongog ge kana tutuding batur geuleuh aing ari heueuh atuh seperti ibu geuning ka budak tempe maneh tempo mamah kumaha cek budak teh sakitu bawelna beak ti karep lamun urang disebut palsu saha aslina tah ieu na gerhana nu ditempo teh palsu saha aslina da moal wawuh kana aslina kuring bapak ge moal wawuh kana aslina bapak ibu ge moal nyaho kana aslina ibu disangkana hirup teh ieu lain Bu hirup nu sayaktina ieu tah dina jero hate-hate manusia nu leuwih apal kana kagorengan diri iwal ti diri sorangan matak lamun dituding ku batur goreng tong nyeri hate si itu mah nyahoanan kana kagorenganana da sabenerna mah urang ge nyaho kana kagorengan diri urang bener nah make jeung kudu kasihgeung eta irung kuat deplek bae dah heueuh atuh
teu kudu lieur Pak. Ya jawabanana hate nu mana innallaha ma'ana, hate bareng jeung Allah. Mata rumusna manusia hirup di alam dunia babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Sok bareng babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Babarengan lalayeutan sasarengan jeung Allah salalawasna. Babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salawasna. Jelema beunghar bareng jeung Allah bager, jelema miskin bareng jeung Allah sabar, jelema miskin teu jeung Allah panasan. Nya miskin nyari riwit capek, karek batur boga tanah ge batuk situ. Ulah kitu. Lah bebarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salawasna. Mana jelema nu bebarengan jeung Allah teh innallaha ma'ana, hirupna bareng jeung Allah. Ieu pangajian nah jeung Allah, duka teuing teu percaya. Isuk we ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah nepi ka lobak ieu. Tah geus kajawab, berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Nana gerhana ceramah nana jeung Allah ulah percaya ibu ulum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus awak pangajian hate suudon kitu. Astagfirullahaladzim, ieu kaayaan hate kuat rujad kieu. Mun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catet ku ibu, berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit Pak. Mata kuring datang ka dieu lain deuk neangan duit demi Allah teuing. Atau bayar teu dibayar teu naon asal umum. Son tong dibayar, background tong dibayar, panggung tong dibayar, urang teu dibayar, ridho lillahi ta'ala. Ari son dibayar urang henteu, tempo Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hirup bareng jeung Allah, jelema salat nah jeung Allah hampura apa? Can percaya. Bapak sholat di masjid nah jeung Allah can percaya. Sakapeung bapak di masjid naon ngaranna berjamaah, naon eta sholat, nah bubar sholat ngomongkeun batur. Berarti Allah teh disimpen na jendela masjid, geuning teh dibawa. Keuna nya. Lamun bener bareng jeung Allah di masjid jeung Allah, di luar jeung Allah, di pasar jeung Allah, di mana bae jeung Allah. Ari ieu mah ari keur pangaosan jeung Allah, ari keur sosoranganan jadi jeung saha? Ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Kamana cing teh Pak? Tanah suci. Sabaraha mayar? 75. Tanah suci berarti kasucian itu balikeun kana awak. Kudu bisa mawa kasucian sanggeus init ka tanah suci. Ieu mah ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah urung. Saha eta? Kira kudu ku urang dibuka. Jelema nu ria teu disebut haji ku tetangga teh baeud di situ. Tuh, apa di ditu teh di Arab teh ngajarkeun kasucian. Memeh adan geus siap di masjid di Arab mah bisi di pernah anu ka Arab sok bisi teu percaya mah. Asli ibadah sa'i, ibadah kurban, ibadah itu jeung ieu. Pak, ngajarkeun kasucian. Di ditu. Nah, ari balik jadi tanah kuburan. Balik di ditu jadi beuki hasem beungeut. Yey. Aing amit-amit ya Allah. Ari balik kalah kebeuki pedit. Maknya tanah suci kitu atuh eta mah meureun tanah urug gitu. Matak jalma salat can tatu jeung Allah. Mana jalma nu salat jeung Allah? Sod, lam, ta, sidqul qauli. Jalma nu salat jeung Allah sidqul qauli bakal alus ucapanana. Layinul qalbi bakal leuleus eusi hatena. Tarku ma'asi bakal ninggalkeun kadorakaanana sabab nu ngaran salat tanha anil fahsya wal munkar. Kaharti Pak kan kudu nepi ka bubuk ceramah teh ngarah ka siniran kabeh nya keheul atuh dah. Hirup bareng jeung Gusti. Lamun hirup bareng jeung Allah, hiji niron sifat Allah, dua narima kahayang Allah, tilu ge kaputusan Allah nu paling hade. Ibu dek piknik mayar 2 juta pala badek ini ti tajong irung nyengsol atuh teu tulus ibu piknikna kaduhung teh. Kaduhung da ibu teu apal naon nu bakal kajadian, geblus ka rumah sakit, balik di rumah sakit bari aung-aungkan lalajo TV ternyata aya berita bus dari Rawabogo tikusruk karena solokan maut kabehanana asa talung ka rumah sakit beak 10 juta daripada nyawa eueuh.
nya tak gitu. Jadi rencana Allah mah moal kalogikaan matak manusia mah tinggal narima ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg we nu aya petot-petot ge jelema lain kelenci itu bisi aya ibu buka salaki petot kayung yun. Nah Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu moal sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru 2 WA bakal dipariksa telat balik ya bakal dicarekan kasep beunghar coba jeung nu petot dek balik heung teu kajeun malahan nu petot salingkuh serenkeun ku ibu bosan aing mah atoh mane salingkuh teh coba nu kasep bari beunghar hate moal narima galak timuru matak taingan atuh sok loba nu awet rajet nya pamajikan geulis nya salakina kasep coba lamun salakina petot awet rumah tangga bahkan dicarekan ge salaki petot mah huleng we tara ngalawan. Nah da biheung payu deui atuh matak lumayan we petot-petot oge aya hikmah di balik eta aya hikmah di balik petot kunaon ibu jadi randa ngora-ngora budak jadi korban bongal teu narima Allah jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah lain Allah nu salah ibu nu goreng adat. Allah moal ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum ngarobah kaayaanana ari goreng adat mah lalaki nu mana nu daek ngukut jelema goreng adat lamun ka salaki dasar bebeakan si Bagong molor wae yai eta ka salaki nyebut Bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut Bagong berarti sapeuting aya hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah Bagong papa Bagong ari abdi ya anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga hancur nu dituding Allah asa teu adil kalakuan urang tapi nuding Allah. Coba lamun hirup bareng jeung Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu amek ka salaki wirid amek ka salaki teh tagogeun banget ibu kana beut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek kene cekek saeutik yasin pan salaki teh tibatan ngamek ngadonangkeup bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai itu kebro duit 2 juta temalan ku ibu sodaqallahul adzim. Itulah fungsi manusia nu hirup bareng jeung Allah matak jelema nu bareng jeung Allah mah hirupna teu boleh tenang kahartos tenang tuh narimakeun ka Allah bulu panon geus ponok antep tampa dati Allah pan ngeunah bulu panon ponok mah ibu kucap kicip ge hampang kaum awewe teu narima luk-luk kaluhur bulu panon palsu atau nempak urang teu wajigan nu berat kicep balik ti dieu marwa motor gelebug angin badag ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon awak montok bae cirina alus parab ieu mau dipoto nyarang ngeyeng cing teu kunaon ibunya ngeyeng ngarah ka tempo langsing penipu teh aya di tempo aya dina foto langsing pala bade ajak panggih meber matak naon montok-montok ge jelema geus we tarimakeun teu kudu riweuh ieu belenyong ka kantor desa senam 2 tahun ibu nu senamna salaki nu geringna nah eueuh lalaki nu ridho awak pamajikan ditempo batur sedengkeun senam bayangkeun ku bapa aduh eta geningnya baju mereketang-tang mereketeng-teng bujur monoyot bujal kaciri nah apa pernah lalajo di gor desa rek ridho bapak lalajo pamajikan di tongton batur lain ulah pek bae cing atuh tertutup awewe bungkul ieu mun lalajo kuat dikeprokan teh beuki gairah matak ibu nu senamna lalaki nu TBC ai ieu di bapak dek nyarek pan ieu ngalawan wae ai teh dicarek bapak jadi dayus mah entong kitu atuh doraka dah hakan ku aing neraka teh gitu otak bapak mah kudu loba sabar keheul atuh da senam teh 2 tahun lain langsing bapak kalah kebeuki gede geuning awakna teh da eta geus senam teh goyobor comro misro liliwetan ongko matak salaki teh begung maot teh naha mikiran hutang urut baso matak manusia nu alus nu narimakeun disebut we syukur ka Gusti teh nya hirup bareng jeung Allah teh kitu nampak kana keputusan kahayang Allah sifat ge sifat geus sok tiron sifat Allah boga sifat Al-Ghaffar
Al-Ghafar teh maha pengampun, eusina tilu, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Tuh Al-Ghafar teh, gersok ibu tapalkeun Al-Ghafar, Allah teh maha pengampun, tak urang mah hamba, ari hamba mah teu boga maha, nganiron kana sifat Allah. Allah maha pengampun, maka urang kudu asak hampura kasaha kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa. Mun ibu dipikang ngewa ku batur, tepungan poe isukan, geus kitu urang ngahampura maneh. Ngan awas ku aing sakali kadek maneh. Eta mah lain ge hampura. Eusina tilu Pak. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Ibu bisi salaki baeud balik ibu, wayahna ibu nu babara katakan hareupeunana. Maneh baeud, insyaallah ibu ditonyok. Maksud seuri kanu baeud teh tong saruana. Aya tetangga tara nanya ka ibu, pan eusi Al-Ghafar teh kudu nanya kanu tara. Ke jam 11 peuting gedornya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bieu urang geus ceramah jeung nanang gerhana nerangkeun Al-Ghafar eusina nu katilu teh kudu nanya ka nu tara. Bebongok maneh geus 3 tahun tara nanya ka aing kunaon aya? Na ari ibu jadi gelo. Maksudna nanya ka nu tara teh tong sok lawanan kajahatan batur geura bales ku kahadean. Kahartos Bu. Kitu tah. Al-Ghafar, Allah oge boga sifat Al-Latif tiron. Al-Latif teh Allah maha lembut, na teh era ari bibir wiridan ya Latif ari hate kereng wae. Cing asupkeun atuh ladang wiridan teh Al-Latif, Al-Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allah maha lembut. Gusti lembutkeun manah abdi. Tuh ya Latif na bibir cocok jeung hatena. Ulah ayeuna bibir ya Latif, ya Latif tapi kereng. Balik ka imah salaki sare sangu eueuh cai eueuh polotot teh molor wae jalu teh paparieun aing pangajian sia nu teu nya kunaon eta ya Latif kuat jadi leungit niron kana sifat Allah pira oge sok da urang lamun teu niron sifat Allah deuk niron sifat saha Bapak bener Bu Allah boga sifat assalam. Assalam teh maha pemberi keselamatan, maka urang ge pan muslim nu alus teh nu mere kasalamatan ku ucap, ku tekad, ku lampah, ku perbuatan, mere kaamanan ka tatangga ka baraya. Ulah nepi ka hirup urang tatangga teu aman Pak. Nah seseuhan leungit wae. Hayamna eueuh wae. Sing aman kahartos. Tuh sifat niron sifat Allah, kahayang ge kahayang Gusti. Ibu dek hajat pira kadar nyunatan budak jingjing budak ka dokter 750 balik mencit hayam der numpeng 2 juta beres udah hayang dangdut nah emang ayam malaikat joget udah hayang bajidor keur nu beunghar pek bae teh teuing anggapna ngahibur umum ngan keur nu sangsara mah punten tong segala digadekeun dina bajidor joget geuning pira nyunatan nah bubar hajat 2 poe cicing di juru masjid jebleh. Cinta mang naju mah lileleting aya nu nagih di imah. Kunaon si eta bubar hajat jadi ceurik, gede hutang, nu dituding takdir Allah, lain takdir Allah, lebok kahayang, mata kahayang urang kudu cocok jeung kahayangna Gusti Allah. Kahartos. Sok jang ngaliwat kitu. Tuh. Naon sih Pak? Hamba Allah disebut hamba Allah mah ngahambakeun diri ka Gusti. Sifat niron sifat Allah, kahayang-kahayang Allah, kaputusan ge kaputusan Gusti. Tinggal narima. Tong riweuh. Batur beunghar urang sangsara bae, nu sangsara narimakeun jadi sabar, nu beunghar narimakeun jadi bageur. Tuh. Jadi ibadah duanana bener. Yeuh kuring, ieu teh narimakeun. Ku Allah ditakdirkeun jadi penceramahnya ge baju kieu jadi gini. Cobaan ku RW engke megami sing ngangsar udang sing badak demol anu ngulem. Malah mandar cek ibu aduh Pak RW anyar tobat artinya takdir lain napalna baju Pak takdir mah aya di mana nalika urang nyerenkeun sabeuleum genjeurna hirup ka Allah maka abdi nampi keputusan salira Gusti nampak matak jelema nu narima takdir teu hayang teu mung jelema hayang dina teu dibere kecewa jelema mung dina dibere bakal nolak matak hirup mah tong hayang tong mung tong lempang dina hayang tong cicing dina mung saujrat ti pangeran narima. Abdi marek payu ceramah pek henteu kajeun moal burung hirup tuh di Cisarua loba nu garelo eta teh hayang jadi dewan tanah dijual sawah dijual kongkorong pemajikan dijual pake nyogok suara rakyat aya rakyat ayeuna deui nya aneh bantuan dicapluk nu dicoblos si komeng paingan sih itu jadi gelo melaan kahayang coba lamun teu hayang teu mung jadi heung teu paduli beres hirup
ieu mulai maksa geuning aduh ya Allah jodohkeun abdi jeung ustadna lamun abdi teu jadi eureun ya Allah abdi mah salat teh hidang doa kitu teh tong sok maksa ka Allah mah abdi nampi kana takdir salira Gusti deuk hideung deuk beureum nampi manusia sakadar rencana kun payakun Allah anu ngawujudkeun bener teu kudu riweuh pan abdi mah beda jeung batur bapak ustad teh kieu aing mah pan batur mah nya udang badag gamis ngangsar sebelum gaplek aduh dikawal geuning lamun daratang teh nangtung mustamid wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well eueuh nu assalamualaikum dia ge ngungkug ti ditu dianggap bandar sosis urang mah bae we bae nah dah hirup mah ukur disebut pak matak tong ngamenak-menak teuing tong olo-olo teuing lah ngewa tong ngamanja-manja diri teuing lah ngewa cicing di kampung apa itu leunca aral aing ngajadog di kampung mah kudu nyaho kana cengek kana leunca kana ngaramet kana ledokan tah eta di kampung ieu mah di kampung dibere dahar jeung leunca eta itu leunca so ieu teh ada ngomong Inggrisan Ibranghakan hulu peda iya kudu mengenal jati diri hirup nya bu dah hakikat nama Allah nyiptakeun rezeki teh jeung keur kasehatan kolot baheula ngadahar leunca pan leungit penyakit kanker tuh da budak ayeuna mah kitu atuh barang daharna hayangna teh nu mahal-mahal nu bermerek nyu matak nalika teu kamodalan begung awakna teh coba kolot baheula jonge jotang babadotan pusuk sintrong leunca takokak matak deuk dahar teh parebut jeung kelenci jag we ngeus lah tong olo-olo teuing hirup masa batas disebut batur Pak nana gerhana disebut ustad disebut kiai mung bisi aya di dieu nu hayang disebut ustad kop mere tah kunaon kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur wujud ka batur cua ka batur nah ustad nyontohan kitu ka batur dan ngaran ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu bareuh eta mah asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana ceuk batur ustad penta jamna dibikeun mah 2 kali suudona ieu ceramah beukeulila beuki doraka mending bubar ka ditu mun ceuk ibu jam tangan kuring dipenta ceuk ibu moal dibikeun artina ibu lalajok ka gorengan kuring sadar teu kena ka gorengan sorangan lamun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun geuning batur teh urang teh batur matak tong coba-coba ngagogoreng batur da urang ge boga kagorengan nu sarupa jiga batur ngan pedah urang manyumput batur mah terbuka gersok da ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga Allah nutupan kagorengan ibu coba inget baheula keur parawan keur beger geuning nah kieu deui baheula mah lalajo calung di pasarung-sarung ari kawin jeung nu sejen Bapak oge dihormat batur teh batur teh apaleun kagorengan bapak coba ingat-ingat kana kagorengan bapak sorangan geus sok saha baheula nu luncat tina jendela imahrana anak dua teh deuk dipeletok ku hancip matak hirup tong rasa maneh Pak nah tong rasa maneh ukur kagorengan urang baheula geus kapupus acan keunah atuh tah keuna nya ceramah teh nya beda we ungut-ungutan bareng jeung Allah sifat niron sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Gusti nah teu sadar jug sajam bicara mah teh ti jam 8 udah urangna rek ini deui atuh asup kana bebrajaban lila teuing udah ieu mah nyimpang da aya kana jadwal dulu tanya laya gitu salam nyimpang cing teh bae deuk sajam deuk setengah jam ge cuk panitia teh wios cenah tah ku sabagus jigeus aya kesepakatan panitia wios sakedeung diengeusan ieu mah nah hayang nepi ke jam sabaraha hayang nepi ke jam 2 bae da malen nyarek sok nagok nepi ke jam 2 urang mah urang baralik we sare keun itu mah can nepi ke jam 2 aduh mah teu reungit Rajaban ieu teh judulna meeling Isra Mi'raj naon ari Isra perjalanan saha Nabi Muhammad di mana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang memperingati Isra Mi'raj artinya Nabi Muhammad Isra
berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu bapak kuring ge kudu Isra. Isra teh berjalan. Di mana urang berjalanna? Tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, tina teu balik ka salaki jadi hade. Itulah Isra keur dawak urang. Lain haben unggal tahun Isra Mi'raj ka salaki gogo goreng wae jeung tetangga pasea wae jeung dulur teu akur. Isra nu mana nu keur diperingati? Pan Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka manusia teh kudu berjuang, berjalan tina goreng kana alus, ulah cicing wae dina kagorengan atuh. Berjalan tina salah kana bener, tong betah wae dina kasalahan. Berjalan tina kedul jadi daek, tong cicing wae dina kedul. Masjid weuteuh 2 lantai, engke subuh kudu pinuh. Lamun bener Isra, berjalan nu kedul jadi daek. Lamun engke subuh beuki eueuh, nanaonan ieu kikieuan. Aduh, tuh nu keprokan saurang ngan insya Allah ibu nu bakal digulung ku bapak-bapak tah. Nu kedul jadi daek pan berjalan Pak. Matak bapak tong hohoah ka batur, tong sesentak ka batur, tong pasea jeung batur. Saban poe sabenerna urang keur pasea jeung awak sorangan. Jelema kedul pasea jeung kedulna akhirna jadi daek. Jelema pedit pasea jeung peditna akhirnya jadi bager. Jelema salah pasea jeung salahna akhirna jadi bener. Matak urang percuma keur naon kudu pasea jeung batur. Saban poe ge sebenarnya awak urang keur pasea jeung awak urang. Tah matak jelema nu alus teh jelema nu wawuh kana dirina, kakara wawuh ka pangeranna. Ari urang mah wawuh kana kagorengan batur, matak teu apal jeung Allahna. Aduh. Isra berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barokna haulahu, tuh di barokahan. Ieu ge masjid 2 lantai kudu jadi barokah. Kumaha hayang barokahna ieu masjid? Enteng. Kudu gunukeun agnia. Baleunghar agnia teh. Benar kopi tuh aya bibitna. Kopinya Pak. Nah tuh orang disuguhan kopi warung geuning. Jadi teh ekonomina teh naik. Tinggal gunukeun we zakat nu baleunghar teh di masjid ieu. KDKM bebeja ieu kuring kitu zakat tina penghasilan gebro. Poe Jumaah der ngariung meuli beas aya nu sangsara bahanan yatim bahanan berkah ta masjid teh. Heuh geus acan aya masjid nu kitu. Heuh ieu kudu sugane atuh bubar teh cek DKM heuh bener euy kaharti pisan ceramahna hangarah masjid barokah keur luar masjid urang kitu insyaallah nganu beunghar para runung. Tuh bener merenya aya di lingkungan ieu budak yatim masjid bakal jadi solusi. Boga sabaraha kas aya meureun 8 juta naon eta zakat mal zakat harta ti jelema agnia itu yatim hayang sakola kalah kaceurik lolongseran teu boga baju acan cing ti masjid teh urang kualuarkeun urang pake nyakolakeun budak yatim berkah Pak. Hartos ieu teh beuna tuncan wae. Boga bapak tanah 300 tumak daripada ku bapak digarap itu meseun ieu obateun itu koredeun ieu rambeteun ieu tanureun capek pahirup kitu teh. Bapak mah kudu geus cicing di imah boga 300 tumak mah ulem si miskin genepan euy da maneh bisi teu dahar kuring teh nyaah ka maneh tuh panggarapkeun 50 tumak lamun diparean menang 5 karung ka kuring 2 karung kop keur maneh 3 karung 2 karung dikali genep 12 karung. Bapak mah nagog cicing lajo tipi heheotan udud senang Pak cicing tapi harta datang cicing tapi rezeki datang. Nu miskin dahar urang ge dahar harta nu bapak keneh manfaat geus aya di alam akhirat bener. Atuh eudeuh sarakah hejuk nepi ka kolot kitu nyawah keneh. Narek digubug nepi ka ditu keheul aing mah tuh da. Ibu ungeuk di dieu mah bener euy ceramahna bener kudu kitu. Heeh. Ngan balik ti dieu salaki ibu nu bakal nyegag. Menang naon bieu ceramah tina negarana kieu Pak. Mun urang boga tanah 300 tumak, terus ulem nu miskin genepan, titah nyawah dina 50 tumak. 3 karung keur nu miskin, 2 karung keur urang. Kumaha ceuk salaki ibu? Gandeng ustad kitu mah didenget teuing beak si harta teh. Matak musuh nusanya teh lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya. Kadang-kadang nu geus rumah tangga musuhna adalah pamajikan, kadang-kadang nu jadi musuh adalah anak Pak. Bener ya. Matak mengeus tong hayang pasea jeung batur unggal poe ge keur pasea jeung awak sorangan nana gerhana marukikian lain pasea pasea Pak. Sabab kuring nyaho sejarah Nabi Muhammad beres ceramah di banan doma di tengah jalan aya nu menta naon eta ya Rasul doma kumaha ceuk Nabi kop keur maneh rizki maneh milik kuring. Nana gerhana ayeuna bakal menang pegat ku ibu di jalan itu
mun ibu menggata abdi merek jalan ka ditu tuh. Ya, sok pegat di ditu. Nabi gitu di bahanan doma dibikeun cikan gerhana amplop dibikeun moal urang mah geus diumumkeun moal deuk naon sok. Nah, atuh teh jiga Nabi itu mah Nabi Muhammad ieu mah gerhana, Bro. Matak anger Pak ilmu urang teh karek samet sirah can samet awak sakanapna aca. Ya bener. Matak ayana rajaban teh berubah atuh nu kedul jadi daek, nu salah jadi bener, anu goreng jadi alus, nu pedit jadi balager. Inilah Isra keur urang. Kakarabe Mi'raj, Mi'raj naon? Naik ka mana? Nabi Muhammad naik ka Sidratul Muntaha, ari umatna kudu ka mana naikna? Naikeun darajat. Kumaha naikeun darajat? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Naik darajat manusia ku iman jeung ku ilmu. Mata naik darajat manusia ku iman jeung ku ilmu, beres rajaban kudu kanal eta iman, beres rajaban kudu leuwih daek kana pangaosan. Ieu mah ari pangaosan ustad jauh nepi ka ribuan, nah ari di masjid 10 ge 5 api-api ngompol. Daeta ngahina ka ustad nu di lemur. Udah nu ceramahna ustad kukut gitu. Kuat dianggap anak emek. Lamun di dia aya Pak Ustad disebut Ustad kukut, tajing atuh kali-kali mah dendam samet, maot sia eta tong ditahlilan antep we. Malahan maot teh kali-kali mah bikeun pacula sok itu ngurebgeun sorangan lah. Nu berjasa sebenarnya lain Ustad nu jauh, nu berjasa lain anu hebat, nu berjasa lain nu loba diulem ka ditu ka dieu, nu berjasa lain nu ceramah poe ayeuna. Tah nu berjasa sebenarnya di lemur ieu, tah Ustad setempat nu saenyana. Matak hargaan mah nu deket. Ibu maot ditahlilan kudu deket, ibu maot dikuburkan kudu deket, ibu gering minta doa kan udah deket. Coba ibu maot bebeja ka urang dek naon tuh bawa gente. Matak hargaan mah ustad setempat kahartos hartos kahartos di dieu geuleuh aing mah Mi'raj naik teh ku iman jeung ku ilmu. Jadi beres rajaban teh iman kudu kanal, iman kudu leuwih. Nah, apan Allah nemokeun hukumannya daek urang dihukum embung atuh lamun embung dihukum taekeun kaimanan, taekeun ilmu sangkan leungit tina hukuman. Matak bulan Rajab mah jujur Pak, Nabi wae nangis, nama kejeng nangis ditempokeun ku Allah hukuman keur umatna. Di antarana Nabi teh kejeng ngalongok jeung nempo hukuman ngaguntingan leta sorangan ngaguntingan neuk teukan bibir sorangan. Saha eta malaikat umat anjeun Muhammad nu kumaha nu di alam duniana capetang dina nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama, boga agama tapi hirup lain tina agama, boga ilmu tapi teu jeung panemu, boga jampe teu make pamake. Matak cekolot baheula ilmu panemu jampe pamake aji pamati ati agama jeung dari gama baroga agama kudu bisa migawe eta tina agama. Nya dititah na agama pasea teu dititah dina agama panas ka batur, dititah dina agama geuleuh ka salaki, dititah dina agama ngahina batur. Naha atuh tuh loba jalma nu apal kana agama tapi teu apal cara migawena. Matak akhirna itu agama ieu agama tapi naha perang antar umat beragama teu ngarti kana gawena. Aduh ceramah kieu mah nepi ka rabut, nepi ka akar-akarna atuh da. Nya. Urang agama naon? Agama Islam, ari Islam naon? Agama Islam teh naon? Permuga arti agama Islam teh agama nu nyalametkeun keur jelema nu hayang salamet, keur nyalametkeun jelema nu hayang salamet. Da loba jelema Islam mung salamet. Mana bukti? Eta ngomongkeun batur, ngahina batur, ngalirik batur, atuh ditonyok, Pak. Nu kitu bakal salamet moal dicekek. Jelema nu hayang salamet dina agama Islam mah sing bisa ngajaga bibirna. Matak nitip anu ka ibu-ibu bibir teh aduh nitip. Ceuk ibu teh na dititip ka urang-urang ge boga. Nitip bibir. Ulah saban diomongkeun. Kira-kira teu penting mah tong nyarita. Ieu mah batur moyan, batur nu moyana deg ibu anehnya sia eta moyan wae atuh bae da batur. Salaki batur teu usaha kuat judang jeding amit-amit ih uyuhan daek boga salaki molor wae. Nah da lain salaki ibu. Kunaon ari euceuk eta hate nepi ka geuneuh-geuneuh teuing. Bener lur.
budak batur baong uyuhannya nu jadi inung bapana muningang ka anak aing eta bahasa muningang ka anak aing ari bahasa teh adalah doa ari kahayang teh adalah doa omongan teh doa muningang ka anak aing beletuk anaknya jadi situ hakan dah salah Allah lain salah urang kumaha ngomong muningang di anak aing ku aing disiksik gitu ai tegas jadi teh anakna kitu eueuh nu nyiksi eta tong sok buraung-buraung teuing ngabanding-banding dosa batur jeung urang ngewa bener bu mi'raj sing kanal sing naik keimanan urang sabab Allah nemongkeun hukuman saha eta nu ngaguntingan leta sorangan tekan bibir sorangan umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu sapetang nyarita agama tapi kahirupan anggang tina agama keung pak tah ieu teh keung lain atoh jadi ustad teh keung jadi penceramah teh keung kadang-kadang lain anugerah jadi ustad teh musibah rek teh musibah kumaha capetang dina nyarita sieun anggang tina kalakuan matak sabenerna kuring teh nana gerhana capetang nyarita ulah ukur capetang keur batur tapi kudu capetang ngageunggeureukkeun ka goreng patutan dirina mengganing ustad mah nulung dulu itu dalam susah eta teh balik ka ladang ceramah isuk-isuk geus nagog jelema tiluan sing teh aya naon mama nawiyat mama nabian naon budak sakola teu kabiayaan terus heuh mama nabian ustad nuju nyonong acis kumaha ceuk kuring Allah keung pak keung nya pak keung teh pak tapi ulah nuduh ka ustad ibu ge sarua eta ibu ka budak geuning geura salat magrib kumaha ceuk budak ai mama kagok persib berarti lain ustad-ustad deui kabeh nasibna sarupa kitu ari kasalahan batur cekas tapi teu mampu mukakeun ka goreng patutan diri nu kitu patut ngaranna munafik hirupna hukuman nu kadua aya jelema ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan aya daging alus diarantep Nabi nepi ka nyurujud cai sosana saha malaikat sok sieun judulna umat anjeun ternyata cek malaikat teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha eta malaikat anu ngadaharan daging bangke buyatak bilatungan ari daging alus diarantep saha eta umat anjeun nu kumaha ai pamajikan diantep ari bonon dirasikoan nah ibu-ibu ngareret ke belah dinya pamajikan meminta 100.000 kuat judang jeding menit temahin nu kamari bari maneh lagi milu ngahakan coba bonon 750 nu di jalan dipeser nah sok nah urang mah jeung apa 7,5 pernah ngawangkong cing teh sabaraha wayah kieu 750 cing teh mahal sajam anjir sajam 750 2,5 cenah keur penginapan 500 keur abdi cita kumaha ya boga 200 salawe kayak geus salat subuh di kebon buncis kade pak kade saha eta jalma nu resep jinah ai pamajikan diantep aya nu kitu patut diresikoan maka Allah nyiptakeun penyakit aid jelema areureun lantaran geus boga penyakit aid teh penyakit nu apa pan keur ceramah jadi teka bayang orang keur ceramah suruh udut balik ku ieu teh lain tadi atuh ieu teh sinyal Bu geura ieu saha nana gerhana nya nginum kuring sagelas ieu opat hiji dua opat diinum kabeh nitah ngarebek beteung euy abong ka ustad joguhan kuat opat coba eta kuat hakaneun halo maksudna mah pilih di antara hiji urang kitu nya tuh ari pamajikan minta 100.000 nak kono kamari beak gitu nah ada si itu tolong dong kirim buat wedak transfer tolong dong buat bikini transfer tolong dong buat ongkos transfer coba pemajikan pak lipstik beak nyepah we atuh padahal sebenarnya bapak geus boga pamajikan tah nu kudu diratukeun adalah pamajikan sebenarnya lain si itu
ratukeun pamajikan teh bisi dihukum jika nu tadi ngadaharan daging bangke buyatak bilatungan ai daging alus diantep ieu daging alus metah pamajikan bapak anu sidik sahna anu sidik pek bae kumaha bapana ngan ibu kudu ngarti kana kahayangna. Tanya heula bapak resepkan loba karang resep nyieun 80 salaki nagog dina dangdut gini nya. Oh pak dangdut gini artis geolna teh geol mujair. Oh aduh kikituan gini goyang-goyang gergaji maka jeung aya goyang patah-patah geuning suku nu hiji dikadiekeun kitu nih aing mah kumaha lamun reung pengkas eta aya deui lieur Pak goyang anu goyang gergaji goyang patah-patah goyang naon deui goyang ngebor tapi ka mebas geuning ka handap biji ragas alam gempa we tah ibu teh hampura lamun lalaki teh olohok geun heuleuni eta ulah ngame. Oh berarti salah ke aing hayangeun kitu. Dar we di imah. Goyang gergaji ibu nu ngalakukeun, ngan ini mah entong potong cangkeng atuh. Ieu mah khusus budak parawan. Tak ieu kitu abah goyang gergaji, tak ieu kitu goyang patah-patah, tak ieu mah kitu abah goyang ngebor. Pek we. Atuh abah teh kieu urang. Menang pek bae. Nah ibu dikawin ku salaki keur muaskeun hawa nafsuna daripada hayang puas di luar lebih baik ibu nu kudu diajar muaskeun hawa nafsu lalaki. Nah apaan geus nikah pek bae nya ge kuring ustad oream boga pamajikan digamis saumur-umur sare digamis keluar di luar jadi guru ngaji ya kieu rapi keur masak jadi koki tah di kamar mah kumaha dewe. Karena awak gendut sekali dipakai atau ditangkap tuh kuat tenepung aja. Jadi penyebab perselingkuhan terjadi lalaki salingkuh ternyata naon Pak penyebabnya bisa jadi adalah keinginan anak anu tidak tersampaikan matak ibu diajar nepikeun hasratna. Oke? Keunda budak moal ngartieun Pak ulah jorang abdi matara jorang sieun ngan ibu mapan barakatak seuri pan budak mah unu seuri teu ngarti. Pokoknya mah kitu sajang lah. Mana asa nyebutkeun tukang tahu nyebut teu ngarti asa teu percaya. Tuh sabab hukuman keur bapa nu bakal terjadi adalah ngadahar daging bangke buyatak jeung bilatungan saha eta jelema nu loba meser sate doma ayeuna pek teh kabawa jeung tukangna. Meuli baso kabawa jeung wadahna. Capek heuh Bu. Asa atoh nya ibu-ibu ngadenge kieu ka bapak-bapak lebok dengekeun hakan tilu jelema ngojay dina lautan darah ongkekan dina lautan darah ojay-ojayan deuk naon nya ceuk urang teu bisa lompat ka darat saha eta malaikat umat anjeun Muhammad nu kumaha anu nulungan batur tapi nyakek beheungna Nyai bisi maneh teu boga duit datang we ka imah emak kumaha disadiakeun 5 juta ngan wayahna dina saminggu kudu jadi 5 juta 500 wayahna dina sabulan berarti 7 juta kabayang teu Pak jelema sangsara boga hutang imah beak sawah beak lantaran cicing dina rentenir mun di dieu aya jelema rentenir iradok oronoy usaha tinu katupatut moal barokah demi Allah geus jadi imah bisa runtuh geus jadi sawah bakal beaku anak kadang-kadang anak baung pemajikan rungkat naon legok tah hukuman di dunia keneh aduh ai ceuk tukang rentenir teu hayang ai cenah ngulem maneh demi Allah teu hayang diulem ku rentenir aing mah hah satuju ai kana Bang Emok nginjem setuju lah da teu apaleun rentenir jeung Bang Emok punya da abdi mah teu boga kan rentenir mung kana Bang Emok gaduh eta geuning anu mikeun kakak jeung KTP tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan lamun aya opat teu kabayar nu hiji kokot tetengan ka tetangga kenutupan anu opat ngadu domba tetangga naon eta Bang Emok da pernah ngeclok nyaho ngadaharan nah maka jeung hukuman dibere darah ngadahar darah dilantarankeun jalma nu usaha kitu mah nyedot tanaga batur Pak batur nu usahana dirina nu boga kauntunganana batur nu capena tapi keur nyubadanan kana kahayangna bener deuk nulungan mah nulungan we
teu kudu make jeung aya paleleuwih sagala karieuh-rieuh. Teu hampura ada dina babaraja mah kudu jelas kadar eta Bapak Punung teu ngulem deui duli. Teu kudu riweuh. Naik deui Nabi teh geus ramas bas nangis. Nah make jeung nangis eta aya judul umat anjeun Muhammad. Jelema nyekelan batu di dagoran kana sirahna muncrat otakna bejad sirahna cur darah koceak saha eta malaikat cek malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu wani ninggalkeun ibadah salat rada ngaharulang sieun di dagornya saha eta nu ngadagoran sirah sorangan nepi ka bejad sirahna muncrat otakna koceak dengek batu dijebror-jebror kana awakna saha eta umat anjeun ya Rasul nu mana nu wani jalma ninggalkeun salat matak neng dengekeun ieu neangan lalaki mah bae sangsara ge nu penting Allah teh ditinggalkeun ieu mah Allah ditinggalkeun komo maneh atuh wah cek bapak teh lamun jelema alus ka tetangga hade ka baraya ka yatim resep nulungan masjid disumbang tapi salat henteu anger teu balik ka Allah teu balik ka jeung jelema balik hiji Pak ka Allah kudu balik ka makhluk ge kudu balik ka makhluk balik ka Allah henteu da teu ceureuh teh Allah batu di dumpak dong dan jelema nu sampurna mah ka Allah alus ka makhluk Allah ge alus vertikal dan horizontal hablum minallah hablum minannas ka Allah hade ka manusia ge hade sarolat salat asli teh jigana aku ceramah ge mah nya 2 poe mah juga hayang sih salat teh ngan ka 3 poe mah poho deui bae lah nah ibu kudu salat hiji salat teh sarana ngobrol jeung Allah 2 ngaran salat teh ngahadirkeun Gusti Allah katilu ngahambakeun diri ka Gusti Allah matak nu ngaran jelema salat ngahambakeun diri ngobrol teh jeung Allah wajhiyatu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la attahiyatu rabbi firli ngobrol jeung Allah wungkul daripada ngawangkong jeung tatangga pi omongan mending ngawangkong jeung Allah salaki beger bejakeun ka Allah ya Allah caroge abdi keur beger kagoda kuranda anak 2 uihkeun deui cintana ka jisim abdi ka Allah da Allah nu bakal ngarobahna ieu mah salaki beger diomong-omong ka tatangga bari ngahiji keneh saimah keneh boga anak keneh weureu apa kitu batut kira-kira bogoh keneh mah tong sok digogoreng atuh imeh bener Pak omean we atuh kira-kira bogoh keneh mah ieu mah ongko bogoh ongkonya kagorenganana diomong-omong ka tetangga kumaha cek tetangga ibu ngabunuh diri sorangan kumaha cek tetangga rada gelo jelema teh aing ngagogoreng tapi kena boga anak 3 lomba ting dongkeung ngahulang nya da maranehanana nu kitu teh ieu kagoreng patutan salaki tong diomong-omong kagoreng patutan pamajikan ge tong diomong-omong kajeun ibu diceraikeun geus jadi duda jaga rahasiana ulah peda geus jadi duda si itu rek kawin tong daek ka mantan urang naha dina bujur tapak borok 70 tong kitu kebesekan deh hah teu lah geus tong sok perhatian teuing lah coba salakina kebesekan cadu kalau laki mah coba ka ustad karek nyebut kebesek oream mah diperhatikeun lagi nah ku kolot mun ku budak orang teu lah ustad eudeuh ke ngagugu ai ku kolotna oream perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu well kajeng sadaya tuh badak pek salat nu mana atuh salat nu asup kana awakna sidqul qauli tina salat jadi alus ucapan wajnul qalbi tina salat leuleus hate tarku ma'asi tina salat ninggalkeun kadorakaan matak teu mungkin jelema salat ngahina batur ngaledek baturnya si batur nuding batur sabab jelema salat mah tarku ma'asi berusaha dirina ninggalkeun dosa sanajan saeutik kahartos ibu tuh mi'raj maka dina terjadina mi'raj eta Allah Subhanahu wa taala patepung jeung Nabi Muhammad naon bahasana atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah
Kumaha ceuk Allah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumaha ceuk Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka engke di akhirat Nabi bakal nungguan umatna di mana dina talaga Al-Kautsar. Nabi ngantosan urang di Taga Al-Kautsar, ngan Nabi teh da moal wawuheun ka Ceu Ijah, moal wawuheun ka Ceu Mimin, moal wawuh ka Ceu Lilis, moal wawuh ka Ceu Ice, icih meureun nya lain Ice. Moal wawuh ka Bimaah, moal wawuh ka Bimemeh, moal Nabi teh moal wawuh sabab tandana jalma nu wawuheun Nabi ka urang bercahaya dina awakna. Cahaya naon eta? Hiji cahaya wudu, dua cahaya salat. Matak tina wudu teh kudu muncar cahaya. Mana cahaya wudu? Ayu wudu teh ku cai naon? Mustakmal, cai suci dan mensucikan. Maka cai teh suci, maka kudu bisa mensucikan karena awak urang kebul eueuh najis leungit. Nu kadua eta cai kudu bisa nyucikeun eusi hate, sirik pidik jail kana ya istren parasten dudupak-dudupak teu kaopan cegukan punungan panas baranan kudu geus leungit lamun bener jelema wudu. Kakara wudu bercahaya. Ieu mah beres wudu gawe ngomongkeun batur atuh anger we geuneuk. Pan cai suci dan mensucikan, cai mustakmal, cai suci dan mensucikan, bener Pak? Kekemu, ibu teh kekemu, mata kekemu teh ku cai bersih, maka nu kaluarga bahasa teh kudu bersih. Ieu mah ai kekemu ku cai bersih, ai teh nyarekan batur, nya batur ngagoblok-goblok batur. Nah, jadi ti kotok nu kaluar. Banget oge make cai ku cai bersih, artina banget anu bersih nu kumaha Bu? Lain anu bodas, lain banget nu bersih manu marah mai kajen bodas tapi hasil banget hayang nonyok Pak. Sok bapak boga pamajikan geulis kawanti-wanti edah ka bina-bina tapi ditoel nyorongot wae mah ceceng betah teh Pak. Tuh coba pamajikan goreng mah hayu atuh kajen goreng nya keureueuh we. Jadi lamun beungeut make wudu ku cai bersih maka kudu jicing dina alam nu bersih. Beungeut nu bersih nu mana? Lain nu bodas, lain nu glowing, tapi beungeut bersih teh tanpa celaan, tanpa cacian, tanpa makian, artina marah mah. Bade kamarana kapayun nganjang heula kasim kuring marah mah. Jadi gedong gede bakal loba nu nganjang. Nah, nu boga imahna marah mah. Gedong gede eueuh nu nganjang. Nah, nu boga imahna hasim pamatuk. Dek nganjang wae anjing helder nyampak teh sudi sieun digegel. Ta eta wudu dina alam kahirupan. Bener-bener. Ceuli ge pan di wuduan Ibu. Ceuli di wuduan artina nolak kana gosip. Mata geus wudu moal resep kana gosip. Ieu mah geus wudu ge aduh eta teh ustadna anu can kawin wae. Nah, Ibu tina wudu jadi teu hideng. Ya. Wudu sirah gede wudu wae. Sabaraha kali Bu? Dek 7 3 meureun 3 kali wudu. Ieu teh sirah teh kudu wudu. Hifdul akli ngajaga akal pikiran. Mun deuk ngomongkeun batur tahan, mun ngahina batur tahan, mun deuk nyaci batur tahan, dijaga ieu eusi sirah. Ta eta apa makna wudu? Lamun jelema geus wudu kitu hebatnya. Leungeun wudu, naon tah leungeun wudu? Daek barang bere, suku wudu daek ngalengkah karena bener ngaborogod diri karena salah tuh. Eta teh wudu, Ceng. Aing mah nih lieur. Tah bijil we cahaya wudu sehingga wudu na teh jadi alat keur pikabitaeun batur. Kabita euy si eta wuduna. Nah mah jeung kabita hade akhlakna, alus ucapanana, pinter dina sagala rupana, berkah ilmu jeung rezekina. Tah wudu teh gambaran kahirupan lalakon manusia. Dakul we salat. Subhana rabbiyal azim sing bercahaya. Ruku teh sing bercahaya. Mawa patromak lain. Cahaya tina ruku teh ngajen batur. Ieu di buka Jepang, pan Jepang mah hanap kasaluhureun, lamun panggih kaligata garobae, hei. Jadi wudu teh daek ngajen kasasama hirup, boro-boro kanu bener, kanu salah ge dihargaan. Tukang mabok sae, tukang judi sae, tukang zina sae, rentenir sae, nu pediet sae. Teu ngartinya. Mau terbalik tadi digujur ada gelo ustad teh nya nu tukang judi sae cicing heula kira-kira teu ngarti.
Nu mabok sae, nu judi sae, nu jinah sae. Naon maknana? Daripada urang ngahina jelema nu keur mabok, ngadek ngalawan pasea. Naon disebut sae? Kertegeun dina hate, Gusti muga-muga anjeunna janten jalmi anu sae. Doa ucapan umat Islam adalah doa daripada urang ngahujat, loba komentar nu matak pi omongeun. Jadi pasea lebih baik senjata umat Islam adalah doa. Doakeun can menang hidayah matak sing jadi jelema sae. Kartos. Tah jigana bubar ti deui isuk pangejeung nu mabok sae. Bari teu ngarti jeung janji sae. Heheul atuh da. Boro-boro kanu bener, kanu salah ge ngahargaan. Boro-boro kanu pinter, kanu bodoh ge ngahormat. Boro-boro ka kolot ka budak ge ngahargaan. Budak leutik teu nyaho Quran, teu nyaho hadis, tara salat acan, tapi budak leutik pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu geus kolot kieu. Budak leutik teu apal Quran, teu apal hadis, ngaji tarak ka masjid henteu, pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ibu. Boro-boro jeung tatangga, boro-boro jeung dulur, punten ka salaki ge saminggu teu diolok ku nu kieu. Hese cager atuh. Padahal Quran dibaca, sholawat dibaca, ka masjid leuket, pengajian osok. Nah kitu. Kunaon eta budak 5 menit pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng? Yuladu alal fitrah, aya kesucian dalam jiwana. Matak nu mahal adalah lain elmuna, nu mahal lain bajuna, nu mahal lain tiungna, tapi nu mahal adalah kesucian jiwana. Rambut gondrong bukan pembohong, paduli. Eusi hatena jujur daripada dijas, maka dasi, sapatu alus, jabatan luhur, tapi hak rakyat leutik dilegleg, nu kitu ngaranna bangsat. Leuweung ruksak lain ku monyet, leuweung ruksak lain ku bagong. Saedan-edana bagong teu pernah ngarusak leuweung, sarakah-sarakana monyet teu pernah ngarusak leuweung, tapi naha manusia ngarusak leuweung? Banjir datang, gempa di mana-mana, musibah terjadi, leungeun-leungeun manusia ternyata talung keneh leuweung ditungguan ku monyet daripada ditungguan ku manusia, Pak. Matakna ka para pejabat anu ngarusak leuweung, lag-lag haka nu gelo sia kitu ah. Geuleuh aing mah gisik gertuman. Waniannya. Ya bae da deuk teu wani kumaha. Da situ lagi eueuh di ditu. Da lamun aya mah urang ge embung. Dek balik da sieun. Leuweung ditungguan ku monyet di zaman Barito eueuh monyet ngala ruksak leuweung. Leuweung ditungguan ku oray, leuweung ruksak ku oray. Leuweung ditungguan ku bagong, leuweung ruksak ku bagong. Tapi manusia terlalu sarakah, kai baradag diharakan, taneuh dihakan, emas dilegleg, si eta tah buta hejo. Bari nu ngajadikeun mah ieu tah. Aduh, ngarolo geuning keur hayangna. Ibu-ibu, lamun abdi jadi insyaallah. Aing mah geus teh hayang ngadenge pidato jelema gelo kitu tah. Bari basa insyaallah demi rakyat, demi rakyat. Rakyat nu mana, bro? Nu geus dibelaan ku bebungok maneh. Ieu mah sejahtera rakyat. Rakyat nu mana nu geus sejahtera? Nu boga masih lain we nya sacara teu siringi sorangan, mobil loba, sawah loba, gedong boga, jabatan luhur maneh nu sejahtera mah lain rakyat. Oi ah, liur ah. Tah kitu kudu gede kawani teuing hirup mah. Manehna mah batuk saeutik berobat ka Singapura, coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Paribasa eueuh ruangan, ka mana atuh ruangan? Peda nu sangsara nu datangna eueuh duitan meureun euy. Jadi bener Bu? Kumaha pala bahaya? Bapak coblos abdinya insyaallah yang nonyok aing mah. Bela rakyat, waraduk wungkul. Padahal mau jadi pejabat tanpa aya rakyat. Sok jadi pejabat, eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Matakna lain, rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Tah gitu, satuju kana omongan urang. Ngarah ditewak kabeh. Tayeu nu duaan bapak-bapak nu panggalan ditewak tah. Buat bebeakannya orang
Matakna Bapak Presiden Prabowo, Bapak Deddy Mulyadi sebagai gubernur, Bapak Bupati Bandung Pak Dadang Supriyatna, pemangku negara, para dewan nu di luhur, para aparatur negara nu di luhur, punten lamun teu angeus teu bisa meresan nu korupsi, kira-kira teu sanggup ngahukum nu korupsi, bikeun nu korupsi ka rakyat. Dek di kumaha Pak? Nu maling hayam wae rajet irungna, nu maling hayam wae diduruk, nu maling hayam wae dipaehan, nu maling hayam wae beak irungna, punten keur korupsi ulah nepi ka nu maling hayam, nepi ka dilaklak, didasar, dicacak, diwalang-walang, tapi nu korupsi tersenyum indah depan kamera, teu adil itu ngaranna. Matak Bapak Presiden Prabowo, Bapak Pak Deddy Mulyadi, Bapak Kang DS teh Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, lamun teu sanggup nganggeuskeun nu korupsi, punten kadiekeun nu korupsi kaurangkeun, kurang dek dibikeun kana hukuman rakyat. Bu ngomong, dek di kumaha Bu nu korupsi Bu, sok ngomong. Dek disiksik Bu ngomong, dek disiksa sok ngomong deui dek di kumaha Bu. Disantet. Saha dukuna atuh. Bawa ibu merek tukang santet aing mah. Dek disiksik. Bu, taranyangan. Nah ibu kabita kunaona, nu koruptor ditara, ya Allah, eta mah terlalu indah tuh Bu untuk disaksikan. Dek disiksik, disantet, dikulub, sok hukuman warga teh, buktikan hukuman. Dek di kumaha Bu? Dek disayur, dek dihakan gitu. Pak, nah Bapak jika nu pehul kuat jika nu sieun gitu, dek di kumaha nu korupsi, nu maling duit negara, dek di kumaha ku Bapak? Bu. Teu ciri banget nah udah poek pencit. Oh, dek di pencit. Singkatan ulah beradinya. Kubur. Dek dikubur cenah hidup-hidup. Tah Bapak Presiden kieu tah hukuman rakyat mah saking ku gregetna ka jelema nu maling duit negara. Indonesia dijajah 350 tahun, dijajah ku Jepang 3,5 tahun, lain hayang dijajah deui ku bangsa-bangsa bangsat negara. Peperihun urang baheula 360 tahun dijajah ku Belanda. Cing ayeuna mah atuh danuk kitu patut teh sabenerna keur ngajajah kana pensejahteraan rakyat nu sabenerna. Weh. Aing jeung capek jeung eungap jeung lapar deh. Apa? Udah Ustad mah tara loba barang dahar di nu kieu, dalam mun di dahar di dieu mana bawaan balik. Wah, mau di dahar, duk dibawa Wah. Dus teh gede mah nyangan opak bungkul. Nu lain atuh jeung nu lain opak tuluy. Tah kitu cau karek dua rupa tah. Sok bae akang mengusulkeun depan tian ulirna mah sok. Opak, cau, peuyeum, stroberi aya teu? Apaan ciwidi? Opak, cau, peuyeum, ranginang, papais, sate, bugis, sok. Sok ngararang kadinya. Kumaha lamun ceuk panitia da eueuh cenah tuh rek kumaha? Nu aya, wios nu aya. Ngan ulah sarupa teuing mah tuh. Sok simpulkeun ku ibu mata lapad nage ke Al-Qur'an surat ke-17 ayat kahiji. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra berjalan ke Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus. Itulah Isra keur Mi'raj, kudu naikna keimanan, kudu naikna ilmu, artina naik darajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Nah, Mi'raj naik didinya Allah nempokeun hukuman ke umatna, ngan punten umat Nabi Muhammad moal dihukum ku Gusti Allah lamun salat. Artina salat teh keur nyegah hukuman ti Gusti Allah. Matak jelema sapanjang hirupna salat tong keung tong sieun sabab Allah nu bakal nyegah eta hukuman. Syaratna hiji salat. Mata kado di bulan Rajab adalah salat. Bu abdi rek angkat deui ti dieu teh kana setengah jam katanya laya. Bisi dek milu entong mending sare gadek naon milu ka urang teu hararayang teuing aing kudu mamawa nu kieu Mudah-mudahan ibu sara rehat, bapak sara rehat, ieu masjid makmur
tuluy anu ngeusieuna ge heuh sing malakmur atau bapak ustad bapak kiai bapak ajengan ieu barokah elmuna paranjang yuswana eueuh we ustad taraweh moal tulus matak sing nyaahnya ka ustadnya sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar campurana para lun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamri hampura nu katedak luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.